di kidul mah sering ya nuka biasa. Coba. Ayeuna. Neng ka ditu teu katimu. Nah. Ngawayana we teu kikian beureunan. Aing mah neng anu deukeut. Nu pagiling gisik jeung uing. Nu bolos strong ate. Wayahna. Nam. Rek nyalahkeun kuring, mah bisa. Teu katempo kuring. Nyalahkeun kana boga kuring. Nam tareang wae. Aya geus loba kabuktian mah da uing geus capek lain teh hayang meureun. Balik kuring ke tempat nu meulina. Teu bisa panas. Kuring boga perjanjian itu geus. Hidup kan itu nu boga anjeun. Geus Allah. Bingung aing kudu ka mana. Kumaha ayeuna kuring teu boga pangbalikan. Bentar lantung, ada orang jelema teu puguh. Wayahna. Da geus minta tulung ka mana ge. Nganggar ge. Eta mah urusan marane. Urusan euing geus lak-lakan tah Anu ieu. Berat babangna mah ieu teh jelmana ieu teh. Mu anu kali golongan eta teh mah ngarampungeun borong-borong urang atuh disepelekeun. Heeh. Ai lain masalah ku ieu na kan manehna maksud teh nya lamun ieu mah punya ieu lah gitu kan. Eta mah pancek kuring oge urusan manusia. Ai kuring mah nepikeun geus. Geus ngabejakeun hideung beureum bodasna kos kumaha lamun teu ditepikeun. Geus dibejakeun kumaha engke hasilna lamun ditepikeun. Eta mah urusan narek nampak kuring deui nya meureun ku kuring ge. Aya deui omongan di manehna. Tapi lamun kitu teu tanggung jawab di saat kabuka ku kuring mau diampuni. Ieu mah misalkan apakah lamun itu nepikeun ka ku anjeun beunang lah gitu kan. Apakah anjeun nepikeun ka ngaremet ka keluargana? Bisa wae. Ku sabab naon kuring teu diurus. Wayah naon. Nepikeun ka misalkan ka anu dunungan anjeun anu aya di dinya teh nepikeun ka maot gitu kan. Syariatna maot apakah anjeun tetep ngaudag keluarga katurunanna? Patah gitu. Naha kuring resep. Nya kutu jeung jelema. Kuring boga energi tina karis. Tina hayang daran getih. Ngan teu bisa mawana geuning si eta teh aing dipikeun. Kayak maaf-maafnya ieu mah naon teh? Abdi ngayikeun rada anak intina lah gitu kan. Lamun misalkan anjeun nya dititah ku dunungan, apakah kudu langsung minta getih gitu anjeunna kitu kaditu kadunungan? Pastina ge kitu. Tapi geus pernah teh, maaf ya. Oh, jadi kudu disebut. jadi geus memakan korban berarti. Loba. Mana ge geus nyaho sah. Cek kuring oge ieu mah geus lain sumputkeun da marane geus. Marane geus nyaho caritana kumaha, marane geus nyaho kumaha mimitina. Loba nu caritakeun mah. Kuring teu bisa balik. Lain teu hayang balik teu bisa. Dibalik mah hayangan cuman teu bisa teh gitu pasina. Kuring nempo eta bangunan jangkung nepikeun ka luhur baroda sampeyan mah teh mah. Eta kira-kira nanaon da di pagar deui gitu. Kuring teu nyaho eta naon teu bisa balik. Kuring ge kakaran nimuk jalma nu. Baheula kuring boga dunungan saja. Oh, jadi sama mekadinya teu anu kitu. Nah, lamun rek nyikeun kuring kitu carana. Kuring diantepkeun nepikeun ka imah manehna nepikeun ka di pagar mah kuring teu bisa balik kitu. Teang sok tepikeun aing neangan. Teu kudu disebutkan saha aing. yang sapal. Hafaleun man. Sapal. Gitu. Aing uing. Nepikeun geus ngan wayah. Nah lamun aya nu geuring uing geus ngabejaan.
da kitu teh da eta mah geus tugas kuring teh baheula kuring hayang menang energi teh kitu ngeringan batur namun hayang eureun nya teh kita nam kita balik eta jelema kain da kuing hayang balik ka mah teh bisa mah anu balik ka kuing ya tinggal nungguan waktu anu pas ya. Soalnya bener sih kumahanya orangna beda gitu beda jeung batur tersebutnya nya lamun sa ieu mah lah gitu kan sa baban mah gitu kan gampang gitu bahkan beda lamun di malepal mah gitu nah makanya seueur ku jelema eta aku nanya we nah sampai ku jelema nyapan jadi bisina teh kieu batur atau dulurna jadi beranggapan image orang teh goreng gitu kan jadi kumaha teh Allah jadi menyebar fitnah teh ya ai bangsa anjeun katingali gitu misalkan orang ngomong bla 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 gitu kan ka anjeunna gitu kan nya aya dulurna gitu kan aya anak-anak na didinya kayak urang dituduh fitnah kumaha bisa dilaporkeun urang balik deui ka urusan manusia kan jadi kan can balik ka deui ini tong heran lah menuju darinya loba anu garelo loba anu linglung tong nanya ku saha sok rek nuluh ka kuring geus emang aing kuring geus loba anu nutup-nutupan kanyataanna gitu nah itu ame kuring bisa balik saya tidak dituduhnya can aya bukti teh lah gitu kan aing ge lain geus teu bosan cing umur teu bosan boga balik aya mah ada ka tempat itu urusan aing jeung ieu teh anggeus keun baik ku jelema ya balik aing ka dinya saged pertanggung jawaban we sarak siang kabeh geus aing rek balik ngan lamun isuk gato saya kacaritakeun kitu geus tong loba tah aing aing harus aku aing tamu enak mah tuh tamu di Arondang istirahat lah kalem lah Sudih. istirahat lah Ke orang